Wah, geus ditu tadi lain dia. Tuh karek jawab ieu urang. Mana balik gawe lain? Oh, hanya balik gawe nih asal lulus kieu wae. Atuh gawe naon cok nu teh capek pasti itu gawe mah capek. Geus mulai jenuh deh kawa gawe teh euy. Geus 3 tahun leuwih gawe dengan asa kieu we jeung kieu hirup teh eueuh perubahan. Maneh nu gawe geus capek cok. Komo urang nu nganggur ti bareto. Nya geuneuh atuh urang mah nu nganggur teu gawe. Urang mah nu gawe wayah kieu karek balik. Nu nganggur mah geuneuh bisa kemana-mana. Nya jelema mah pasangka-sangka. Da kuduna mah nu leuwih bersyukur mah maneh cok. Maneh mah tibang capek ku pagawean. Ai urang capek ku neangan pagawean. Tapi heueuh oge wa. Nya heueuh atuh cok. Ayeuna maneh ngeluh capek ku pagawean. Kuduna maneh bersyukur, masih mending dibandingkeun jeung urang, ayeuna urang capek ku neangan pagawean.